carioskeun di kampung Tumaritis Desa Kenal Korawong. Lurah Semar kuda pawana prihatin penggalih. Wirehna astra jinga seur ngamuk kaitu kadieu dukai hoyong naon. Sur tatanga wawartos astra jinga ngaruksak kana tatanen kana istilah nama pepelakan anu tangtu. Ngaganggu tekop aya hayam ngaliwat di teungeuh tekop aya doma diabur di teungeuh ku astra jinga siganu kalebetan naon margi. Astra jinga nuju kapidangdung duka kunaon kapidangdungna. Sainga ulah Semar kuda pawana prihatin penggalih ajeng ngumpulkeun murang kalina sadayana. Dawala gareng kalayan bojona Dewi Stiaragen. Ayak mak aya naon Kakang Semar? Kadarieu kieu kabarudak si Dawala mana si Dawala? Dawala. Iya mak. Si Gareng mana Gareng? Ya siapa aya naon? Gerak kumpul ka dieu barudak salarea kita kunaon lanceuk mana si Cepot teh ngabarung sinang kitu. Buat kamu-kamukan tatangga loba laporan ka bapa deuleu su. Cik ka dieu ka barudak ka dieu. Mangga mangga siap. Jangan mangga sadaya daya Bap Kakang Semar. Kadieu kitu kunaon si Cepot teh ngamuk wae ieu teh deuleu jang. Kadieu sadawala nya siap. Urang badamikeun jeung deweh kunaon kitu setan. Ya nah. Cu teuing kunaon akang silaing teh si Cepot teh ujug-ujug ngabarung sinang kitu ngamuk aya 2 poena teu kaop ningali pepelakan batu di rabutan teu kaop ningali tatanen batu diruksak deuleu cu ningali hayam di baledog ningali eta doma keur diangon oge dibeberik laan dieuna tamangna kunaon cenah si Cepot teh siganu kausap korot deuleu cu. Wa gerek dibadamikeun jeung inung silaing. Ieu teh naon jadi sabab musabab nah kasupan gaang gitu ceulina. Mak. Bojo bapa mak. Aya naon Kakang Semar? Yap ka dieu mak. Dawala abdi Pak. Hap ka dieu badamikeun urang badamikeun kunaon lanceuk silaing. Reng. Yah. Siap bapakku sayang. Bapak tercinta. Ka dieu aya naon ieu teh aing teh sahala riwang kieu lanceuk maneh teh. Tarati sasari jeung kalakuan kitu make jeung aya hayam batur di baledog lebihkeun ka eta kadang-kadang dibawa ka saung dipencit nanaonan kos di bangkar warah kitu belah. Ka dieu ka inung silaing ka dieu kitu. Ya siap mak. Naon Gareng dipanggil sama Bebeb mak. Sama Bebeb dipanggil tuh. Sama Bebeb Semar. Kaula nun kolakeun. Kaula antosan Kakang Semar. Kapila damel ngaturkeun semah pangabaktos kaula Dewi Stiaragen nunyuh ka salira salaki kaula punyungeun kaula dama-damaeun kaula nyangalakeun saira pangeran kaula di dunya Bapak Semar Kakang Semar. Syukur mak pamajikan bapa anu setia deuleu. Mak teh hiji anak raja daek dibawa ku bapa sangsara daek dibawa ngurus barudak anu sakitu bangun tangor kitu deuleu. Nuhun mak pengabdian emak ka bapak didoakeun sing jadi pamajikan atau nepi jadi istri nu soleha mah.
Ada calik mah deket bapak tukangan bapak mah. Kapino damel Kakang Semar. Kumaha atuh kumaha itu astra jeung ngadugikeun ka kitu nya urang bada mikeun mah kumaha sugan aya solusina mah. Kunaon atuh si eta teh? Sok calik mah deket tukangan bapak mah bapak ge sono. Kos lain kolot lain make jeung sono anguran mah budak kumaha saira teh. Dituruskeun nya urang ngobrolkeun ayeuna jeung bapak. Sok calik. Pangapunten kaula paeun pangkeureun salira keun bae. Keun mah. Jang. Aduh rungsing pisan dewek mah. Rungsing ieu pisan. Boga lanceuk keur adat-adatan teu balik Bapak, aduh, bade ngaturkeun semah pangapaktos abi Bapak. Syukur dawala ditarima, dawala atuh kahonyuk mah ge teu kamah ge sakantenan mah ditarima dawala anak mah. Kumaha lanceuk maneh teh duka mah abi ge bingung. Bingung teh papadana eta si eta kunaon ujug-ujug dua poe ka tukang. Eta dugikeun ka papalakan di rabutan sampeu batur tetangga eta Pak. Eta kamari jagong teh panen pisan di rabutan busi. Kang Cepot teh kunaon sira kunaon ieu kelas teh nya tapi ge bingung teh lieur abi teh ku hayang naon teh si eta teh aduh asa marojengja pikiranna teh kitu asa ciga nu ieu pisan Pak ciga nu teu diwarah ku bapak kitu aing ngadenge loba laporan tetangga lucu kamana si Gareng aya Reng siap buru ka dieu Reng euy pasti rek nyawalakeun si Kang Cepotnya. Ka dieu Leng euy tingali kalau bapak hareung mah ka dieu. Oke, Bos. Jeung saerang. Oke. Diri. Oke. Wirana. Kali yang aku semah pangabakti sunyuk Bapak Semar, Bebeb. Ayahku tercinta. Syukur Gareng diuk, Gareng kasep anak bapak tuh. Sehat si laing mah alus najan anak pang bungsuna tapi si laing mah otak teh pang cerdasna atuh hareng teh atuh anak papa anak bebeb yang tersayang hareng atuh pang pinterna mah apan rankingnya di kelas genep Gareng mah si Adawala mah kalima si Kang Cepot ka-7 pan Gareng mah alhamdulillah ka-23 sia mah alus ye merga 23 teh 23 mah atuh salah kudu siga akad ranking kalima. Oh sorry Kang, utang emosi, usah teh utang emosi cicing, utang macam-macam Gareng mesti tonjok deh Gareng, atuh kamat ya mak, Gareng, bade ngatur semua bang baktus unjuk kamat ya mak, lamun teu mat dari besok baktus buat mamah kita cantik, mamah setia rajin, injung hareng, anu panggelisna sadunia. Tarima Gareng kumage kasep. Aduh, nuhun mak, nuhun. Aduh, aing aya leuwihna sebut kasep. Ari akal beung leuwihna weuh. Eueuh kuring mareng euy, bati maneh mah kasep. Aduh aing mah kasep tingali. Beda jeung akal tuh aing mah. Baheula oge aing mah calon petinju tuh. Tingali aing. Baheula aing teh didikan Mike Tyson aing tuh. Ai tinju dik. Anjir. Alah. Geus diuk Reng urang bada mikeun masalah si Kang Cepot. Aing nyaho lanceuk si Aka Kang Cepot siga anu kasupan korot. Siga anu kasupan setan. Deuleukeun tingali tetangga hayamna dicokot tu dipencit. Ieu anu leutik dicekekan nepi ka pareh. Terus lauk diasupan ucing nepi ka barea ku ucing lauk masna. Nu kitu lanceuk di dinya. Pan saru lanceuk si lain sok diuk. Aing sedil aing kan boga lanceuk kitu teh lah. Wah aing didodet kira-kira. Aing mah nyapanya bisa diuk Gareng diuk lah paling atuh tong ngalan hareng nah ada seteleng lega tah kadinya lega jalan jatuh oh siap aduh kada euy aduh
naon sia teh beda diukna palupuh jeung diuk dina kursi bedana palupuh sadang empuk cenah kitu eukeun bae sakitu kudu ridho we sia teh tah kitu Pak seueur laporan ti tatangga si Akang Cepot teh kitu enak teh teu kop aya tatangkalan di rabut teu kop aya tatanen di ruksak eta hayang cek abdi cekekannya malakna mah heueuh eta magna dewek nyalukan si Laing teh kunaon eta si Cepot teh cik roan nyo panggil ku si Laing cenah ka dieu Keroan ku maneh si Astra jinggalan ceuk maneh dawala tanya ku atuh salira Bapak Kakang Semar hayong naon tanyakeun besi hoyong kendaraan besi hayang kabeungharan keun bae kalau sanggup menta kaki na kasukar ngeme ngomong naon dari emak besi budak hayang siga batur besi hayang naik motor atau mobil keun bae kaki na dak kaula mana raja tapi aing mah teu hayang ngagoh kitu deuleu mah poro hinga sia mau ukur karajaan aing mah sawarga anu aing sia Bapak malieur keukeuh we sawarga nu aing ari aing ngolot na palupuh keneh aing ulah kitu reng emang Bapak mah jelema teh geus tuning negrak muni inu caang Bapak mah kitu alim katingali ku batur sifat sombong istuning Bapak mah ngaduan sifat tawadu jeung qanaah sia teh tapi kan anak mah hayang besi ka batur atuh naik mobil naik motor paling untung atuh naik sepeda atuh boro-boro ieu mah nyeker ka mana-mana teh eta ge cek dewek oge cek dewek ge urang mah kudu syukuri hidup sakieu alhamdulillah urang mah itu alhamdulillah ngomong boga sawarga manik loka tapi hidup susah aing ngan Kang Cepot teh ngamek wae gak tuh gambareun ribu terus susah jeung susah wae hidupna tuh batur mah senang ya susah amit-amit cabang bayi hareng merek pindah aing mah ka Aki harek ka Sukarmumbe aing mah bapana mah beunghar tuh aing mah daripada hidup jeung bapa sengsara wae aing hayang jajan ge 5.000 di Ciwit ongkoh aing ku bapa mah ulah kitu reng sia teh bodoh palung hade gorenggean teh bapak urang Bapak Aka tapi tengarti ka aing geus aing rek balik aing mah dek ka Aki ka Sukarmumbe ulah sia ulah cicing montong sok ieu nanaon teh montok sok ngabarung sinan si Akang Cepot cicing kolot keur ngomong dengekeun sia teh lain pipilueun wae ai kalaka menta kakayaan si gareng lain perlu syukuri sia teh hirup teh geus tumanina dahar oge geus alhamdulillah sia teh goblok teu kalaka ngamek bapak aing mah nya ulah we budak beunghar teh ulah we budak senang teh hayangna teh budak teh ripuh we batur mah sakola ka SD ka SMP ka SMA ka ituna kuliah coba aing waras isuk dibere ari teh jeung talomong tangarit jeung domba aing mah ngos cek aing ngos teh Bapak teh ngobrolkeun lanceuk urang si Astra Jinga si Kang Cepot mending gerowan tanyakeun aya naon ngabarung sinang wae ngaruksak wae teh juk gerowan sudi aing yang motor aing ai sabodo lieur ngabandungan mana mareng ai si gareng kalakuan can waktuna sia teh gareng geus waktu mah ku aing mah burung dibikeun hayang naon ge ku aing dibikeun padahal tong ngantosan waktu-waktu Kakang Semar pasihan we ayeuna budak teh karunya ningali batur geuleung ka pasar geuleung ka itu ka dieu teh geuningan kana kendaraane budak kurangan ribu jeung ribu sigana Astra Jinga ge sigana mah boga kahayang nya gerowan ka dieu gerowan lanceuk si Laing naon si goblok ka dieu dek naon teh sudi najis deui aing weh gablek bapa dengan kusang sara we aing wapoe teh ka dieu heula urang badami urang ngobrolkeun hayang naon teh ya kalieur pisan aing hirup geuning aral jeung aral beda jeung batur gek motor ungah motor mobil sok ka dieu urang ngobrol
dari pisan yang naon bapak tadi ah. Naon itu bapak teh ah. Berawak wae. Diuk sia diuk. Naon diuk. Naon diuk sia teh. Naon di jeung grono wae ya. Tong diuk ah. Tuman buka bapak teh gitu teh. Anu ku sangsara jeung sarana rungsing aing teh. Kadengit sia ngeuris gareng. Abong nuker selon diuk koya kabeh sia teh. Tenaga gede aing mah teh, ngoyak sih teh. Naon bapak? Astra jeung anak mah. Naon atuh kahayang awak maneh teh Astra jeung Hah? Aduh, Aing ngomong bejakeun sayang naon, ha? Oh caritakeun daripada sia ngaruksak anu boga tatangga nepikeun ka tatane ruksak, nepikeun ka pepelakan ku sia diruksak, nepikeun ka naon ka hayam ka sasatoan ku lain ruksak aya naon sia ngomong ka aing sok talaka, ha? Hayang beunghar sia ngomong ka aing. teu hayang Kak. Ha? Teu hayang. Ih, bodoh aing mah yang beunghar, aing mah yang motor aing mah. Sok aka bajak balakakeun ku akana aka teh hayang naon? Hayang kabeungharan, hayang senang, hayang imah mewah, sok bejakeun ka bapak. Teu hayang da wala. Ha? Teu hayang aing mah. Beunghar, Teu hayang. boga motor metik, Teu hayang aing. mobil Teu hayang aing. hayang naon atuh? Era aing. Heh? Era aing ngomongna. Ai, kawas noktorogan sia teh. Kawas budak sia hirup geus kalolot kitu teh sia teh hayang naon sok bejakeun ka aing. Ya, aing mah. Ih, gede-gede cebleh. Leweh gede-gede sia Kang. Sok bejakeun hayang naon ka bapak, engkeun jeung emak aya ngariung saksian ku kuring. Saksian ku si gareng hayang naon sok balakakon. Era. Kasep mah si gobloknya, kasep mah hayang ngejek teh ngarap ikatna teh. Pira ku aing kudu cekek sia teh. Kikituan sakit teh lucu yang ditonjok aing kitu gareng. Sok bejakeun hayang naon, hayang kakayaan, bejakeun hayang naon, hayang jadi raja. Tingali mah aki hidup, aki maneh bapak mah di Sukarmume iji raja. Beusi hayang ngajabat jadi naon anjeun kumaha bakal dibejakeun ka aki maneh. Sok bejakeun asa jeung hayang naon. Ai, bejakeun sia. Deuleuy aing. Montong ngabarung sinang sia hirup teh. Aing najan jelema rieuk eueuh ragap teu aya tapi nya kanu jadi anak. Bejakeun ka aing hayang naon sia? Sok bejakeun atuh meneh harese. Bejakeun atuh setan meneh harese pisan. Hayang ditonjok wareng. Jadi aral aing mah, keur aing hayang motor jongkong. Ngajedog di hayang motor wae atuh. Keun bae kumaha aing mah cicing akam mah. Geus ripuh aing sengsara wae teh. Bapak. Pak, kira intena bade ngijinan ka abdi moal. Diijinan ku aing sia beusi hayang beunghar hayang kakayaan ge aing bakal ngijinan. Tuh inung sia geus nawaran sia beusi sia hayang jadi raja. Beusi sia hayang jadi naon, jadi menteri, jadi naon tuh bupati. Tuh inung sia boga karajaan deui. Aki sia tuh jadi raja ku aing dibejakeun sia. Bahkan aing mah sawarga manilo kage nu aing geus nu apaleun sia hayang naon sok bejakeun ka aing. Bapak. Aduh, Bapak. Itu bapak mah Salah tadi. Terus yang ngomong kita itu. Bapak, aduh, Bapak. geus sok bejakeun ka bapak tuh. Bejakeun asta jeung hayang naon kumaha mah burung dicumponan.
bejakeun hayang naon astajinya Bapak isin Bapak. Aduh Bapak mun kieu tanya apa coba. Ulah nepikeun gawe ngaruksak. Sasatoan ngaruksak kepalakan abi teh Bapak. Terungsing abi teh Bapak. Sok bejakeun hayang naon sia teh. Ka nyeri nu jadi anak kolot teh karasa nyeri, ka peurih nu jadi anak kolot teh nu peurih. Bungah nu jadi anak kolot oge bungah. Tah kitu kolot teh boga kitu. Ceuk palibasana melaan anak teh kolot mah tuh kulupet nyawa. Sirah dijieun suku, suku dijieun sirah melaan nu jadi anak. Model ayeuna loba anak-anak durhaka. Dititah ku kolot ngan ukur ngalawan jeung ukur nyonyo HP tak eta teh anak durhaka tak ulah kitu urang teh sabab kolot teh tuh kulupet nyawa melaan jeung urang. Sok omongkeun hayang naon. Sok burulah. Lieur aing beusi ku aing di baledog tah kulu sia lah. Cik aing mah yang motor aing mesti dik mak. Hareng mah yang motor mak. Keun bae gareng mah burung dipangmeulihkeun kumaha Asik. Anjir, alhamdulillah mah. Indung aing teh atuh. Si geulis si cantik si bageur lah. Meni atohnya dipangmeulihkeun motor teh atoh keun bae lah. Daripada aing ngeripu wae lamun nyeker jeung nyeker aing. Rieur aing hareng mah. Yang beunghar hareng. Geus gareng jempes ya. Jempe. Lanceuk selain hayang naon sok ngomong euy. Bapak. Ieu Bapak sanes Bapak abi teh Bapak. Sok bejakeun sih. Dibere kakayaan mung be hayang naon atuh sia teh. Abi teh kieu Bapak. Mak. Bejakeun ka mak astajinga bejakeun hayang naon maskeun bae mak pikeun hayang naon nanaonna mah sanggup. Kieu Bapak. Bapak teh tingali abi teh geus gede. Heeh. Geus jebrok sia teh nyaho. Geus gede abi teh Bapak. Piraku abi teh kudu kieu wae. Piraku abi teh kudu ngabujang wae. Meureun abi teh hayang boga turunan, hayang boga generasi penerus. Ulah kieu wae abi teh hayang istilahna mah hayang aya ngaulaan. Hayang mun abi teh meureun babarengan jeung keluarga inti jalan-jalan gitu. Siga batu Bapak. Heuh hayang naon sia teh bejakeun ka aing. Hayang naon atuh astaji ngomongkeun. Aing geus katapak ku aing mah. Pasti sia mah hayang kawinnya. Heus. Lamun si Aka dijangan kawin aing harengan kawin aing asli aing boga kabogo aing ngeranda aing. Lumayan geulis randa ge ngan hanya ka randana euy. Geus kolot. Tapi keun bae lah hareng mah nu penting mah asal nyaangeunna ka hareng. Dah kitu Bapak, meureun Bapak ge surti Bapak. Nah atuh sia teh make jeung ngaruksak tatanen ngaruksak sasatoan atuh sia hayang kawin. Hayang kawin ka saha sia teh? Bejakeun awena urang mana urang lamar kumaha? Ku abdi ngalamar ge malah kudu kumaha ku abdi ieu lan adina lah dawala. Asik hareng ngalamar ka boga si Akang Cepot. Ari isina teh Pak. Gulis pisan Pak. Geulis kumaha sia teh? Gulis Bapak anak raja. Heeh. Di mana imahna? Nyeta Bapak. Abi teh bingung. Bingung kunaon ari Aka ongko geulis, ongko anak raja ongko bingung. Sia mah geus batere lieur, aing kana otakna ge lieur. Buka kabogoe lieur tinggal kawin, tinggal kalebe buka ipakader kawin mah. Asa-asa banget sih. Abi teh Bapak bingung ngetek ieu teh awet anak raja gulis Bapak. Calon raja tah. Urang mana tah teh Nyeta abi teh bingung. Bingung kumaha sia teh? Tapi tepangina tidak ngimpi, Bapak tidak ngimpi, Bapak. Aduh. Tidak ngimpi, tak ngawena, Bapak. Aduh. Kumaha tuh mangalamar na ipangina ngimpi mah teu paruguh teuing astajinga. Ieu mah ngimpi-ngimpi wae buat ngimpi teh naon? Ngimpi teh aing mimpi teh mangrupakeun nikmat bungana sare. Jauh-jauh kana hayang kawin nu ngimpi atuh ali Aka. Beki lieur ngabandungan si Cepot malah. Ngimpi-ngimpi wae dipake lewes ya mah. Urang mana eta we teh?
yang dina pengimpiannya Bapak di negara Amarta teh kakulon nyata ya kerajaan menawi Bapak sugan we eta teh bener ngimpi abdi teh aya jawe we tulis Bapak ketika pisan eta abdi babarengan di patamanan eta abdi di kaleng abdi dicium malahan abdi teh ngopi bareng nyata Bapak inget abdi teh kopi creamy latte eta teh Bapak inget abdi teh ngimpi teh tapi ka digugubug eta creamy latte ka resep manehna si eta mah kopi creamy latte gudai ge diinum si eta mah creamy latte atuh gudai diinum sarua terus kumaha tadi ngana ngimpi cina teh tapi teh bakal dikawinkeun ku eta raja teh cenah lamun bener-bener mika cinta ka budakna ujang iya Pak aya aing aya aduh aya anak mah ya anak kareng anak ngerti aing ngerti sok ayeuna sias persiapan sok geura siap-siapnya baturan ku si laing dawala naon baturan sik paluruh bener teh eta aya raja atawa aya putrina nu pika cinta si cepot nah bener eta teh aya awena engke bapak nyusul ka jeung inung maneh dilamar ku aing hayang naon-naon eta awe bener bapak teh yuk restu ti aing sia boro hinga hayang naon cek palibasa setengah tunya ku aing dipikeun aduh bapak nuhun bapak nuhun euy dola naon deh kawin aing heeh ngancing kuwu teh mengimpi kumaha mun kanyataanna moal dawala ku aing kiteangan lah ponet jangan negara teh aing nyaho inget keneh negara naon teh negara Bata Merah dan salah mah sok rencangan jeung kuring yuk demi lanceuk kuring mah hayuk lah kuring hayang boga ieu hayang boga alo kuring oge aing mah hayang boga motor aing ngembong aing mah mau nganter si cepot kawin jores ya duaan mah milu haring mah najis aing mah hayang motor mah haring mah burung dipangmulihkeun gareng ke heula daguan lanceuk maneh hayang kawin yuk sia tatan yuk sia jeung si dawala ini ka nagara itu paluruh lamun bener eta aya awewe aya aing nu bakal ngalamar hayang naon ku aing mah bener sumpunan asal siap bahagia asal maneh pungas aduh bapak terima kasih bapak nuhun bapak bager bapak bapak nuhun bapak ari bunga mah dicium maneh bapak teh teh nyawa sia bau tarasi bapak mah geus marapan doma nyawa mah bapak tuh abi pada persiapan bapak mudah-mudahan we bapak sing bener ngimpi abdi bapak mak didoakeun ku mak astajinga nuhun mah tawala naon ulah kapalang we si laing mah bantuan dewek nya siap reng aing mah moal milu teu miluan tong dibawaan aing moal si laing mah tungguanna mah jeung bapa di dieu nya oke siap ayo urang paluruh urang tinggal di heurang siapan dewek ya oke bapak doa ti salira bapak mudah-mudahan sing tinekanan nu papa masan abdi bapak jog didoakeun ku dewek mak didoakeun ku mas tadinga nuhun mak bapak amit abdi udah lah siap ayo nyaan naon rupa ge nya ku cinta mah nyapanya naon rupa ku bogoh mah nya ku cinta mah geuningan aya palibasa tai kotok ke rasa coklat cek nu bogoh cek aing mati kotok teh nya pan kurun jatuh cinta mah gandrum kitu siga si aka geuningan ningali tangkal kai pajarkeun cenah keur ngiceupan itu ningali tukang dawet pajarkeun bogoheun keur jatuh cinta ngaranna ge apa cuk baturan lanceuk si lain baturan besi salah kaprah besi salah jalan oke siap mak izin mak Raden Dawala bade lumampah mak Raden di jalan Dawala siap mak Raden Bang Dawala reng naon sih teh jaga mak jeung bapaknya oke siap
86 oke. Ayo. Pokoknya mah hareng mah yang motor mah. Mung si Kang Cepot mah kecil kawin-kawin hareng mah yang motor mah nya. Dipang meulikeun kumaha ya, terima kasih Pak. Reng, mah Pak. Awas ya mah dia jeung bapak jaga mah jeung bapaknya. Siap. Ma, aya naon Kakang Semar? Anak kurang teh geuningan geus gede. Mangga urang persiapan demi nu jadi budak kaulah siap tenaga, siap harta, siap naon. Nya mak nuhun mak. Nuhun mak. Jangakeun Bapak Semar kalau bade siap-siap. Ada persiapan. Cu. Hari ngaranan jatuh cinta mah kitunya. Mudah-mudahan sing kapetik buahna, sing kala buahna, sing kapetik hasilna kala buahna deula Kang Sulaing Cepot. Sing bener we aya deuleu cuah. Doakeun kuah urang ngalamar wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para pamirsa sadayana, dulur Mang Cepot di mana-mana, di Siklak, di Sikluk, di Sabang, tepi ka Merauke, pokona dulur Mang Cepot sadunya. Mang Cepot nyuhunkeun like, ieu teh komenna sareng subscribe-na. Mudah-mudahan ieu channel Lemur Cepot putra balena ieu teh sing sukses. Sing juara nepikeun ka suksesna gitu. Ka pamirsa sadaya haturkeun ribu nuhun, ulah hilap like, komen jeung subscribe-na. Sakitu ti Mang Cepot billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.